Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu, manga urang teraskeun ieu carios Rukmini nagih pati kiwari dina bagian anu ka 12. Mudah-mudahan sing tiasa ngahibur para wargi sadayana oge sing aya mangpaatna kanggo urang sadaya. Canak anu saena tinggalkeun anu awona, mangga oge ngahaturkeun nuhun ka palawargi anu parantos ngadukung ieu channel ku cara nekan like, komen sareng subscribe na sareng loncengna. Hatur nuhun, mangga wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Rukmini Nagih Pati. Ieu dongeng karangan Uwa Tatang ayeuna nincak bagian ka-12. Para mitra sadaya, dongeng parantos dugi kanalika ieu Enjang Pardi ditikahkeun ka Nyi Rukmini mangga urang teraskeun. Harita anu ngarariung di tengah imah teh dalahar, lamun kitu teh mah Mang Darta ngayakeun syukuran. Ku ayana nu jadi anak geus salamet samalah anu ngadoana ge akina aki encon, bapa-bapaan Mang Darta. Nu ngarariung sabada dalahar heuleut sawatara menit geus nungtutan baralik. Akhirna semah geus eueuh saurang-urang acan nu aya lintang ti pribumi jeung sabagian kulawarga kitu deui aki encon pamitan balik kalawan dijajabkeun ku Abas. Nini, hayu urang balik. Melang dulu di imah mangkana ninggalkeun kalenci kitu teh. Bisi eueuh nu mang marabankeun. Haki Jatma ngajakan balik ka nini karsih pamajikanana. Bade ka mana atuh aki? Tanya Mang Darta rada tarik. Ge, pugu rek balik aki teh kisanak. Moal hade aki rek ngaekok we di dieu. Ulah waka mulih atuh aki. Bade naon mulih oge jalaran teu kagungan uruseun aki mah. Ke saminggu atuh di dieu teh aki. Amuing. Saminggu naon ari kisanak. Mana sina aki teh teu boga saung, teu boga cocokan. Keun ayeuna mah incu aki geus salamet. Gancang nini lain amewok we si bujur sia. Gancang bisi ngaburu-burit mah teh deui. Ka mana ayeuna si Nyai panganten teh? Aki rek bebeja heula, Nyai. Euis. Aki Jatma maksudna mah ngagero Nyi Rukmini anu keur ngobrol jeung Pardi di kamar. Aya pikeun sae naon aki? Nyi Rukmini nanya tarik bari gek diuk samalah Pardi ge nuturkeun. Hampuranya aki teh sini jeung si Nini. Aya di dieu ngadon ngaririweuh we ka sarerea teh. Atuh sajabati kitu ku aki didoakeun muga-muga hidup sing awet jodona, sing galada milik, sing runtut raut sauyunan, sing aya dina kasinugrahaan. Taina aki rek balik ucu sabab geus lila teh di dieu teh. Mangkani aki boga kelenci tilu siki sok sieun parae we eueuh nu mere nyatu. Harkutan bade mulih ayeuna aki teh. Saena mah sawios atuh aki 2-3 dinten mah nini oge aki. Muhun ki ulah waka muli bios da teu kagungan uruseun kapan Pardi mairan. Tapi aki Jatma maksa bae teu beunang dihalangan. Atuh Pardi jeung Nyi Rukmini katut Mang Darta teu bisa majar kumaha. Kapaksa diidinan kalawan dibahanan oleh-oleh sajoleun ka imah tamalengoh teuing. Duh na eta mah sepuh. Meuri teu kenging diwagel pisan padahal mah keun atuh 2-3 poe mah di dieu. Mang Darta tuluy ngagegeroki si sebul anu keur ngobrol di dapur. Bul, sebul. Kuk. Nyun. Sebul nyamperkeun ka jero. Yus, ngageron kuring Mang teh. Heueuh, ka mane cing euy wayahna dewe karena Allah pangjajabkeun ieu si aki jeung si Nini. Keukeuh rek balik cenah dicarek oge teu beunang dihalangan. Aki bari ka mana aki teh?
Si Sebul nanya tarik bari Noel kana leungeun Aki Jatma nu keur make ikat. Rek balik jalu sabab geus lila teuing Aki teh. Keuna ieu nama incu Aki geus salamat. Rek milu ilaing ka Aki euy. Pemili pasihandrana mah balik ngiring Aki. Si Sebul ngaheureuyan. Duh nya eta si Selud. Rajin milu hayang dibererana. Mana sina ke dewek teh ngukutrana. Ai, boga dewek aya rana ye. Loh, jadi aya Ki. Aya daek mah tuh. Ai Ki boga kelenci. Ih, si Aki aya wae. Yu atuh ini urang balik. Hampura Ki sanak bising jebangi deui jeung Akinya. Dan Aki itu ai perkara umur mah teu bisa diukur ku manusia. Atuh saja batik itu Aki ngadoakeun ka sararea. Muga-muga masing aya dina kasalamatan, masing marulus rahayu berkah salamat satuluyna. Nya sami-sami abdi Geki sareng biangna barudak kedah dihapunten ku Aki sareng kunini kalayan ulah kapok. Temal Mang Darta sasalaman kitu Debi Oya jeung Nyi Rukmini katut Pardi. Nyarita naon bieu teh ki sana? Ulah kapok. Duh, deuleuh nini sia gancang euy. Urang balik sia Mang Gading, bieu ceuk papana si Euis. Aya nu mabok cenah. Kumaha mun ceuk Aki direwe ku nu mabok? Nyani-nyani kitu paduli teuing deuleu. Ki Jatma salah reungeun. Majarkeun aya nu mabok padahal Mang Darta nyebutkeun ulah kapok. Atuh si Sebul meninga barakatak. Aki rame aya Aki mah. Ngatuh Ki lah pada mulia ayeuna mah ku abdi bade dijajabkeun. Heuh syukur rek ngajajabkeun mah bising Aki mopo ganong ku ilaingnya. Yeuh, teu naon ganonge sakali ewang we kieu. Jang Sebul kadenya bising si Aki ngajakan nyimpang ka imah bapak akang ulah digugunya. Terus ajakan baliknya. Jang Pardi sasahat bisinya Aki Jatma ngadatangan inung bapana Jang Pardi. Sabab ti kamari keukeuh bae rek ngadatangan ka Pasasmita. Moal tukang lah samalah jalan lagi rek mabal we ka dieu ka kaler. Ngarah teu ngaliwatan ka imah akang. Tema si Sebul geus kitu majrut tarurun tuluy ngaleos. Sedang si Sebul ngiringkeun bari manggul tingkem dieusiku oleh-oleh pamahanan Bi Oya. Waktu tulunya relek ti poe ka poe, ti minggu ka minggu, kitu deui ti bulan ka bulan. Teu karasa waktu sataun asa sakedeung naker. Atuh Pardi jeung Nyi Rukmini ngarangkepna geus sataun bari ngahiji keneh jeung nu jadi mitoha. Kituna teh antara Pardi jeung Nyi Rukmini repeh rapi sauyunan. Lamun nu jadi mitoha aya pigaweun keur Pardi teu ngarasahina henteu-henteu era. Teu ngingetkeun yen manehna dihenteu-henteu oge turunan anu cukup kudunya. Jelas nama turunan jelema nu beunghar nyaeta anakna Pasasmita. Samalah Nyi Rukmini make daek ngabantu pagawean salaki. Ongkohan keur Nyi Rukmini tadi geus janji teu hayang jadi awewe nu kasebut heureut deuleu Pondok Lengkah juuh ku Cimata. Manehna mah keukeuh hayang sadarajat jeung kaum lalaki, hayang ngabantu kana karipuh nu jadi salaki. Singketna teu hayang kumaha salaki bae. Ku karepeh rapihan nu jadi anak dina ngoning rumah tangga keur Mang Darta jeung Bi Oya ngarasa tiis ceuli herang mata. Asa tenang hate ongkohan Pardi bisa mihapekeun maneh ngarumasakeun nurut keneh kanu jadi mitoha. Tapi ari batin namanya kitu boga rasa era kanu jadi mitoha. Sabab dina sejero sataun acan pernah mere resiko kanu jadi pamajikan. Da pugucan boga pakasaban pisan. Rek dagang teu boga keur modalna, da pugucan boga pakasaban. Atuh para mitra, rek digawe ngalamar ka ditu ka dieu eueuh nu narima. Akhirna ukur milu ngurus pakaya mitoha. Ngan hadena we keur Nyi Rukmini sabar, tara daek ngabarung sinang kanu jadi salaki. Tara meredih itu meredih ieu, samalah waktu kawin oge Pardi teu mangmeulikeun saputangan acan, ukur mere keur ipeka. Sanajan nya Pardi boga kolot cukup kudunya barana bari kaayan prihatin kene. Batan daek datang sok sumawana barang penta ka kolot sorangan sigana kajeun peuling paeh langlayeuskeun. Malah nepi ka kiwari Pardi jeung Nyi Aminah adina teu datang-datang deui kanu jadi inung bapa kitu deui per Pasasmita jeung pamajikanana teu inget-inget teu ngarasa melang kanu jadi anak. Sigana boga anak ngan dua-duana dilapurkeun. Rek hirup neutrek paehos mangsa bodoh kumaha daririna. Dipikir dibulak-balik dirasa beuki karasa karumasaan jeung ka era hese dipiceuna. Timbul teh ngarasa dosa kasebut geus boga kawajiban atawa pamajikan menican bisa ngabayuan pisan. Komo nyenangkeun ku harta banda mah
Ku dasar kitu teng Pardi inget kana caritaan aki jatma tajalian akina. Ti heula waktu Pardi ngalongok samemeh rek kawin, akina kungsi nyaritakeun perkara Gunung Cikuray kitu. Didinya aya hiji tempat nu dianggap karamat. Akhirna jorojoy we Bawardi make aya pikiran hayang jarah ka Gunung Cikuray. Cek pikirna malah mana remangih pijalaneun keur neangan rezeki atau pakasaban. Moal hade saumur-umur rek nurut bae kanu jadi mitoha. Saleuheung lamun mitohanya jeung ridho katurut salawalawasna. Kumaha lamun ngarasa bosenan atawa aya hiji hal nu ngadatangkeun piomongeun. Sababnya kitu tadi ge keur sakabeh manusia henteu langgeng anu hartina sok kasipatan ku owah gingsir. Buktina indung bapana Pardi nepi ka tega ngusir tega teu ngaku anak tina alatan Pardi boga pamajikan ka Nyi Rukmini dumeh katurunan jalma nu kurang kaboga tina bab kadunyaanana. Dina hiji poe para wargi Pardi balik tas mantuan ngore di kebon. Kira-kira bada lohor sanggeus dahar tuluy ngalong ditepas diuk dina babalean di amparan ku samak saheulai. Hareupeunana nangalang bekong dieusi ku cai entehan jeung dompet wadah bako. Gero Pardi ngageroan Nyi Aminah adina nu keur nyaitan popoean di buruan. Min, kah? Nyi Aminah nemalan bari ngalieu. Ari euceuna ka mana Min? Pardi nanyakeun Nyi Rukmini pamajikanana. Na memang aya di pawon Kang peryogi di sauran. Keun bae bisi keur barang gawe. Minah ka dieu heula sakedeung Min. Akang aya picaritaeun. Teu hararese Nyi Aminah sanggeus nyaitan popoean teh ngalacat unggah. Bari ngelek tolomong dieusi ku papakean meunang nyaitan. Cag tolomong dituna hana dihanap tuluy diu. Meni asara reuwas Kang aya naon atuh? Nyi Aminah neuteup. Nyata kieu Min, lamun teu salah hitungan mah akang teh rumah tangga jeung eceuna bari katurut ku Minah geus aya kana satauna kurang leuwih. Dina sakitu lilana keur akang rumasa acan pisan ngabayuan eceuna. Meureun ku Minah ge kanyahoan. Ku ayana kitu keur diri akang dipikir-pikir timbul ngarasa dosa ka eceuna. Sajabati kitu ngarasa era nu lain heuheureuyan. Nya nu jadi era nama ku mitoha, naon rupa ti mitoha daharna ududeunana ngan henteu we jeung pake nama ti mitoha teh. Puguh ari hate akang mah aya niat nyiar pakasaban pikeun ngabayuan nu jadi pamajikan jeung ngurus Aminah. Ngan kudu kana naon atuh akang teh usaha teh. Rek dagang teu boga modal, rek kuli eueuh nu narima. Da sapira ku akang kasebut geus boga pamajikan nurut bae mah kanu jadi mitoha. Bener eceuna tara loba carita tara ngabarungsina. Kitu deui nu jadi mitoha. Katingalina ku akang mah teu boga rasa pasek munape. Tapi ka era akang mah tetep aya da jelema. Leuheung nu jadi mitoha salalawasna ridho katurut sagarupana ku akang jeung ku Aminah. Kumaha lamun seug bosen atawa aya hiji masalah nu nimbulkeun kateungeuna. Nu tangtu bakal jadi goreng. Da nya kitu kasebut manusia matara langgeng. Meureun ku Minah oge kaharti sabab Minah geus dewasa. Tupi salajengna kumaha maksud akang ayeuna na bade uih atanapi bade ngalih deui ka ama sareng ka ibu. Nyi Aminah nanya kana pamadegan nu jadi lanceukna. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso. Gunung guys, gunung sih dia mah. Mitra kaum dangu. Harita barang Aminah nanyakeun ka Pardi nu jadi lanceukna tina urusan harek balik deui ka imahna nya ka indung bapana. Pardi harita ngajawab, "Ke heula akang kudu balik deui ka ama jeung ka ibu mah komo bari mawa eceuna dibawa ka ditu jeung Aminah. Geus moal boa ditutunjukna ku ama, dijejelehna ku ama jeung ku ibu. Tibatan akang kudu balik deui mah bari mawa eceuna. Kajeun akang paeh lang layeuseun digana teu boga daheureun ge Min. Nya teuing ari Minah mah aya pikiran sugan hayang balik deui kanu jadi indung bapa. Teu naon bisi Aminah hayang balik mah ku akang moal burung dijurungkeun ngan akang tetep moal balik deui.
pami akang mau ieu mah ka ama sareng ka ibu kanggo abdi ge moal akang bade teraseun nuturkeun akang sareng ece. Tema Nyi Aminah tetep manehna rek nuturkeun nu jadi lanceuk. Dupi salajegna maksud akang kumaha atuh? Pokna teu hararese sanggeus aya pertanyaan tinu jadi adi kitu mah. Pok ku Pardi dicaritakeun manehna rek ngadonyiar pakasaban ka kota. Pada harek nyobaan ulin ka Gunung Cikuray hayang ngabuktikeun sakumaha dongeng tinu jadi aki. Tutas Pardi nyaritakeun rek nyiar pakasaban Pok Aminah nanya. Janten akang teh bade milarian pada malan ka kota, Kang? Nya maksud akang mah kitu, Min. Rek nyiar pakasaban ka kota sugan jeung sugan akang manggih pakasaban. Da moal hade akang rek nurutan bae kanu nurut we kanu jadi mitoha. Ngarasa era jeung karunya weh mangkaning kaayaan di dieu sakieu buktina meureun ku Minah ge katingali. Tapi Minah ulah wakaca carita ka indung bapa si ece mah nya. Malah ka cece ge ulah wakaca carita. Keuning Kang akang nu nyaritana mah ka si ece. Ngan sakitu we heula akang pepeujeuh ka Minah. Lamun diparengkeun teh isuk puning pageto bari eueuh halangan harungan omat. Minah salila ditinggalkeun ku akang. Ulah carekeun, ulah ngadatangkeun pi omongeun. Pokona masing bisa mihapekeun diri kanu dicicingan. Barina kitu doakeun ku Minah sangkan akang buru-buru pinanggih jeung kasinugrahaan. Jajauheun kawas batur kasebut jelema beunghar atuh ulah-ulah ripuh teuing we samodel ayeuna. Geus kitu we nya. Sakali dia umat ulah wakaca carita ka sasahanya. Moal Kang. Temal Nyi Aminah koloyong ka jero tuluy nilepan seuseuhan. Tekung silila waktu Pardi ditepas keneh torojol Nyi Rukmini pamajikanana norojol. Kang geura tuang heula itu tos disaegoikeun ku abdi. Nyi Rukmini nitah dahar. Ari Abah jeung Max daratang Ruk. Pardi kalakananyakeun mitohana. Teu acan Kang rupina mah teu acan beres panginten duka aya ka peryogian dinu sanes panginten. Keun melah Ari Abah can balik mah moal ka dahar. Ongkoh walareg keneh tas ngopi ketan akang teh. Atuh wios Abah mah da teu acan mulih oge Kang, ulah ngantos-ngantos Abah. Biheung wayah kumaha mulihna sedang Abah teh upami tos lungsur ti bumi. Sok tara engal-engal mulih panginten ku akang ge kauninga. Sok Kang ekang bilih kabujeng lapar teuing ke. Nyi Rukmini ngeukehan. Harita teh kudu dahar heula atuh kapaksa Pardi ngagugu. Padahal batina mah tetep ngarasa era. Pagawean ngan ukur dahar jeung sare bari can pernah ngaresikoan kanu jadi pamajikan. Datang ka dapur berak dalahar tiluan sanajan dahar jeung lauk atawa teu jeung lauk atawa daging oge karasa ku Pardi meuni asa nikmat. Tapi ari batin mah tetep boga rasa rumasa jeung era babakuna mah kudu jadi mitoha. Keur jongjon dalahar torojol Bioya jeung Mang Darta indung bapana Nyi Rukmini norojol. Jalana ti tukang pisan ka kara balik ti kebon. Atuh batin Pardi ngarada ngarenjag jeung era. Oh bah, mah punten kapayunan ku abdi neda. Atuh sakantenan bah. Pardi rada bareureum. Wah, keun bae sing jongjon we kadinya tong teuing ngadaguan Abah. Jeung mana aya dahareun mah prek walinya dalahar. Mohon Abah mah saena mah sakantenan. Aminah mairan. Euy sok kadinya sing jarongjon euis. Keun Abah mah jeung mana engke deui. Ongko cara pekeneh jeung can kacai ongko deui. Temal Mang Darta bari ngalacat unggah. Ungah nyokot sarung ti kamarna. Bioya ngaherakeun suluh regang awi di pipir. Teu lila Mang Darta jerut turun tuluy ngaleos katampian. Rek beberasih sabab tas barang gawe di kebon ngaseuk suuk anu meunang macul Pardi jeung Nyi Rukmini. Sorena wanci asar Pardi jeung Nyi Rukmini pamajikanana di kalamar ngadon kekedengan. Mang Darta jeung Bioya kakara dalahar di dapur. Ari Nyi Aminah keur sasapu di buruan sabab baralaku kalakai daun awi. Da puguh imah Mang Darta nampeu ka kebon awi. Harita pramitra salumpitna di pulungan keur ngahurungkeun seuneu. Salumpit teh calokop awi. Kumaha we atuh akang teh nyaru. Pardi terus nguniang hudang atuh Nyi Rukmini kabawakeun ngorejat dariuk ngarendeng sisirannya. Kumaha naon Kang? Nya perkara akang geus aya satauna kasebut laki rabi jeung Rukmini. Tapi kaayaan kieu keneh wae can bisa nganyubadanan kana kaperluan sapopoe nu disebut ngabayuan kanu jadi pamajikan.
anu puguh mah diri akang ngado nyusahkeun kana jadi kolot di dieu. Sasatnya nurut cicing, nya nurut dahar bari diri akang teh. Kaselapan kudu jadi adi nu akhirna keur diri akang dipikir dibulak-balik dibeuweung diutahkeun. Dirasa-rasa timbul rasa nyieun pidosaeun kana jadi kolot. Ngarasa era campur karunya ka abah jeung ka emak di dieu. Nu maksudna diri akang mereka kolot kilang bara atuh. Bisa nyenangkeun mah sakuduna mah. Tapi ieu mah sabalikna ngadon ngariripuh. Geus moal boa diri akang dosana kasebut boga pamajikan teu ngabayuan pisan. Sedeng lalaki boga pamajikan teh hukumna sarua jeung ibadah. Nyaan dipikir-pikir mamatak jadi dosa. Tah ku dasar kitu ayeuna akang rek menta karidoan ti Rukmini. Pardi mungaran cumarita rada ngagalindeng bari leungeun sabelah ditumpangkeun kana leungeun Nyi Rukmini dina lahunanana. Karidoan kumaha nu dimaksad ku akang teh? Nyi Rukmini ngareret bari tuluy neuteuk. Nya dipenta karidoan teh ku akang rek ditinggalkeun heula. Duka sapoe dua poe mah. Bade ka mana kitu Kang? Nyi Rukmini harita tuluy neuteuk. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso. Para mitra kaum dangu, sabada harita Nyi Rukmini neuteub. Siga nu ngemu pertanyaan atuh Pardi tuluy nyarita deui. Maksud akang teh nya rek nyiar pakasaban ruk susuganan we diparengkeun ku Allah meunang pakasaban. Da sapiraku saumur-umur rek kieu bae, rek ngaripuhkeun bae nu jadi kolot di dieu. Kilang bara akang teh bisa nyenangkeun kalau jadi kolot atuh bisa-bisa ngabayuan kalau jadi pamajikan. Geus moal henteu Rukmini pake ginding wareg dahar. Hayang boga tempat anu merenah ladang usaha lalaki. Usaha salaki. Lamun teh mah Rukmini ngidinan kalawan ridho ditinggalkeun ku akang mihape nu jadi adi. Sabab manehna waleh embung balik deui kana jadi indung bapa akang. Nu hartina rek terus nuturkeun. Urang masing nanti nuturkeun urang masing ka mana-mana oge. Ari perkawis Aminah mah wios masing bade satetrasna di dieu ge Kang. Da moal diganggu di haru biru mangga. Kang abdi mah bingah nu aya asa gaduh adipet ku hinis. Ari sakinten anjeunna betaheun mah bari ridho teu disugemakeun. Mangga malih ku akang ulah sok dijujur muli. Keun bae menak hade bade menak bade henteu oge kadaeun. Tong bujeng abdi sanos abah sareng mage. Henteu gaduh hate geuneuk malik-meuk teu ngaraos arawas subaha kacalikan ku raya akang. Mung kanggo abdi tetep bade nuturkeun akang. Tong bujeng akang bade milarian padamelan ka kota sanos sanggem paripaosna akang bade kaleuweung ganggong si magonggong. Ku abdi moal burung dituturkeun. Sanes abdi kasieun atarpi gaduh timuru awon bilih akang teu ka dieu deui atanapi bilih kagoda deui ku istri anu sanes. Mung abdi mah imut kana janji hoyong sapapait samamanis sabagja sacilaka. Akang salamet abdi salamet. Hoyong saterasna silih simbeuh ku kadeudeuh. Hoyong saterasna silih siram ku kanyaa. Kapan tadi gaya unggelan kieu Kang? Jiwa istri mah sanggem paripaos bade dicana kaliang cocopet ge mangga bade nuturkeun. Pamicara oge teu damang hoyong urus ngagulang gaper. Upami maot hoyong ngakatingalayona. Kitu panyambut caritaan ti Nyi Rukmini leng Pardi meunang sawatara menit mangahulang ngaraga meneng. Timbulna ngarasa bingung dibawa kumaha. Teu dibawa kumaha keneh sasat Pardi nyebutkeun rek nyiar pakasaban teh ukur alesan. Nu sabenerna rek jarah ka Gunung Cikuray. Sajabati kitu nu jadi bingung na keur Pardi ras inget kana janji nu dilisankeun ka hareupeun Nyi Rukmini samemeh rek kawin. Jangjina masing sangsara balangsak masing aya di mana-mana oge Nyi Rukmini moal burung digentel keak. Rek manggi rek henteu perkara dahareun tetep moal leupas tina leungeunna. Eta nu dipake kabingung ku Pardi pok Nyi Rukmini tu manya deui. Kumaha Kang upami abdi hoyong ngiring bade dicana? Ari ceuk Kang mah urang kamilu ruk lantaran akang ge kakara rek nyieun pakasaban nu cantang tu baris hasil henteuna. Dangke ge ku hasil ku henteu pasti akang balik deui. Atuh lamun hasil pagawean di kota tang tu dibawa ku akang jeung adi akang.
Temal Pardi nyarek ulah wakamilu da eta tujuan rek jarah heula ka Gunung Cikuray. Sanaos teu acan hasil oge tetep abdi bade ngiring Kang. Sanes abdi gaduh timuru awon ka Akang sieun teu mulih deui. Sanes sieun Akang kagungan lampah awon. Mung abdi meemut kana janji piraku Akang lali onaman mah kana janji abdi kapungkur. Sateu acana urang nikah atuh kitu deui. Akang janji ka abdi. Saur Akang harita masing kamana oge ku Akang moal bade dikantunkeun. Tah kitu apanan kasauran Akang kapungkur. Kalayan saur Akang kacida dosana upami jalmi henteu nyaosan janji. Nyi Rukmini nema deui atuh leng Pardi ngahulang deui malah ngagerendeng jeroeun dadana bari tungkul. Dipikir kapalabah dinya nama kacida dosana lamun janji teu ditelunan. Teu dilaksanakeun ku diri aing ongkohnya aing rumah sabareto kungsi nyarita. Ka manehna ngan kumaha atuh lamun seug ku aing dibawa teh hariwang we sok sieun aya naon-naon di jalan nu kasebut kamusibatan. Sasa tujuan aing hayang jarah heula ka Gunung Cikuray. Bari kadinya teh dihenteu-henteu ge nyorang anu saruni jeung geueuman setengah leuweung. Aing kitu da lalaki lumpat-lumpat tarik jeung moal pajurawat pikiran lamun mangi hiji kajadian nu teu dipiharep. Tapi lamun seug mawa pamajikan tang tu kana riweuhna. Ditinggalkeun moal hade siga pisan diri aing eueuh kanyaa eueuh kabela cul pamajikan ditinggalkeun dina kaayaan bahaya. Ari teu dibawa manehna keukeuh bae bari pageuh nyekal kana janji. Tapi sakituna deuykeun bae dah. Ari sakira manehna kuateun mah bari teu sieunneun ku aing rek dibawa. Kitu dina gerenges hate Pardi nu akhirna rek mawa pamajikan pok Pardi nemalan. Nyateuna naon Ari Rukmini keukeuh jeung keukeuh marek milu ka Akang bari moal ngarasa capek moal ngarasa ripuh lumampahna ngan janji omat ulah cacarita ka Abah jeung ka emanya. Kumaha Kang ku kupingan teh ulah sasauran ka Abah sareng ka emma? Nya tong cacarita ka Abah jeung ka emma. Kumaha margina ngange ulah wawartos sagala. Kirang sae Kang upami henteu wawartos heula kanu janten sepuh. Sami sareng teu ngahargaan, teu ngajenan ka sepuh. Kapan upami wawartos heula mah kanu janten sepuh, raoseun sajabina ti kitu kana tangtos ngaduakeun ka urang. Nu dimaksud ku Akang mah ulah bebeja ka Abah jeung ka Emat teh lain ulah bebeja rek nyiar pakasaban. Tapi ulah bebeja atawa cacarita eta rek ka Gunung Cikuray. Ulah wawartos bade ka Gunung Cikuray. Kumari Akang ongko tadi sasauran bae milarian padamelan ari ayeuna ka Gunung Cikuray. Dupi bade ka Gunung Cikuray teh bade naon? Nah di Gunung Cikuray teh aya tempat padamelan. Saros pabrik atawa nepi kantor. Atau kapan Gunung Cikuray mah leuweung Kang? Nyi Rukmini neuteub semu heran. Kieu ari kudu dijelaskeun mah nya. Satarabasna maruk Akang teh memang meunang bejati aki. Waktu Akang ti heula ngalongok aki jeung Nini keun ke ku Akang dibejakeun sajelasna. Ayeuna mah Akang rek ngaso heula cing hayang nginum Akang teh. Ke atuh abdi bade nyana heula cai nya Kang nya. Harita Rukmini tuluy ka tukang mawa heula cai kulantaran wilih salakina hayang nginum. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso. Mitra sadaya teu lila Nyi Rukmini harita geus mawa cai atuh song dibikeun kanu jadi salakina. Barang harita geus beres Pardi nginum, Nyi Rukmini nyarita deui. Sok atuh Kang cobi carioskeun aya masalah naon kitu di Gunung Cikuray teh? Kieu ai kudu teuing dijelaskeun manyaruknya. Jadi sakumaha tadi digambarkeun Akang teh meunang beja ti aki waktu Akang ti heula ngalongok aki jeung Nini. Nya kita nyaritakeun yen di Gunung Cikuray aya hiji tempat karamat samalah baheulana aki kungsi jarah kadinya. Tina alatan baheula aki aya nu rek ngalapati samalah jeung baturna duka duaan duka tiluan. Ari nu saurang mah tujuanna hayang boga pakasaban, gancangna carita nyari ijabah we sakumaha maksud aki jeung baturna.
nepi ka jelema nu rek ngalapati aki teh kasoran atuh nu hayang boga pakasaban nepi ka hasilna nepi ka senangna ngan lain jarah samodel munjung ieu mah jarah biasa lantaran di dinya ceuk aki aya hiji paesan atau mun di urang mah kuburan. Tak itu tujuan akang terek jarah ka Gunung Cikuray teh sangkan menang jalan pikeun nyiar pakasaban atawa mangih kahirupan tina bab usaha. Bari sugan we sajabana menang jalan kana usaha teh menang pibakeleun pikeun perjagaan diri. Lain hayang jadi jago akang mangan sakalian bisi aya nu rek hianat ka diri akang jeung ka Rukmini. Nu matak tadi akang nyarek ulah milu teh ka Rukmini nyata bisi mopo di jalan. Sajabati kitu bisi aya naon-naon anu teu dipiharep. Ari kitu mah akang sorangan aya dina naon-naonna teh lumpat-lumpat pan babari kitu. Pardi kakara ngajelaskeun. Oh duka upami kitu mah kahartos ku abdi Kang nanging sanaos saur akang bilih mopo oge. Tetep kanggo abdi mah bade ngiring Kang. Cenah eta ka Gunung Cikuray teh tebih jabi nyorang bangsa nu saruni kalayan bilih abdi mopo di jalan. Bios tong ngaraos sariwang ku diri abdi Kang. Da abdi ge upami aya naon-naon setengahing perjalanan mah moal bade cicing wantun wae urang payunan kuduaan teu wantun urang lumpat. Nu hartosna kanggo salira akang ulah nganggap dumeh abdi jiwa istri Pondok Lengka. Heureut deuleu akang cilaka abdi cilaka. Akang salamet abdi salamet, kawantun akang kawantun abdi. Nyi Rukmini tetep mirek milu. Bari satengah ngebrehkeun kawani. Nya ari sakira Rukmini moal mopo mah moal ngarasa keung di jalan hayu we ngan tetep ka abah jeung ka mama ulah wakaca carita rek jarah heula ka Gunung Cikuray bebe jama rek nyiar pakasaban we ngan eta kumaha lamun Rukmini dicarek milu ku abah jeung ku emak kawidian teu kawidian ge Kang abdi mah tetep bade ngiring Kang alesanna mah abdi ge sami bade milarian padamelan sasarengan sareng akang. Tema Nyi Rukmini geus teu binang dionget-onget deui. Sanajan dicarek ku saha-saha oge tetep rek nuturkeun kanu jadi salaki. Geus kitu mah kakara kaluar ti kamar. Nyampak Nyi Aminah adina Pardi keur nyeungeut lampu tempel sabab geus magrib. Ari Nyi Rukmini nutupkeun jandela. Jang geus kacai jang? Tanya Mang Darta mitohana bari norojol. Ti kamar teu acan bah. Nama atuh bareng jeung abah, da abah ge can kacai. Sakantenan odong cana Kang yang ngalacai, mangkani gentong kosong. Ceuk Nyi Rukmini, teu hararese Pardi nyokot lodong opat siki terus init bareng jeung Mang Darta maksud rek katampian. Teu kacaturkeun para mitra Pardi jeung Rukmini cacarita kanu jadi mitoha, rek nyiar pakasaban. Caturkeun Mang Darta jeung pamajikanana ngidinan kana maksud nu jadi minantu jeung anak. Memang tadi nama Mang Darta jeung pamajikanana nyarek init-initan sabab ngarasa malang tapi kulantaran Pardi keukeuh peuteukeuh bari dina nyaritana bisa pisan nya akhirna diidinan kalawan didoakeun ku Mang Darta jeung ku pamajikanana ngan ipat-ipatan pokna teh hasil ku henteu pagawean kudu gancang balik deui mere beja. Waktos nasee para mitra sadaya dugi ka dieu heula carios nyambung nu judulna Rukmini Nagih Pati karangan Uwa Tatang dina bagian ke-12.